Ih, ari maneh ngan bobrag-bobrug we kieu pagawean teh. Era sia teh, bisi aya semah naon ka imah? Asupkeun je kana lemari. Lamari nage ruksak, Ma. Atuh da sia mah boga lamari, kayu parabeun karinyu. Butut we tama lamarina. Sae nyebutkeun butut, kos nu mampu he meuli sorangan. Sakitu ge menang kolot sia. Pangmelikeun deui atuh Man alus. Meuni ramu eta nyarios. Rumah pangmelikeun deui. Ngarah teu bobrog-bobrog gitu. Heueuh engke. Speng. Hei buru mak, itu sia, meuni kudu pok torolong. Gua tuh Ma Nam. Tau Mi di dieu rek meuli lamari mah. Hai bro, Ayo. Di sini nih tempatnya furnitur dan juga barang-barang elektronik. Di Aska Mandiri menyediakan berbagai macam furnitur dan juga barang elektronik seperti lemari dapur, lemari plastik, lemari kaca, rak sepatu, berbagai macam elektronik seperti kulkas, mesin cuci, televisi, speaker, dan masih banyak furnitur-furnitur unik dan barang-barang elektronik lainnya dengan harga yang sangat terjangkau. Bahkan di toko Aska Mandiri menyediakan pembayaran dengan sistem COD dan juga bisa dicicil lewat arisan 10 bulan. Jadi gak usah bingung lagi kalau mau belanja furnitur dan barang elektronik di Aska Mandiri saja yang beralamat di Jalan Terusan Cipati, kilometer 2 Soreang, dekat Desa Parung Serap. Anger keneh we geuningan. Gosip pangmelikeun lamari oge, masih keneh we bobrag-bobrug sia mah. Perenan ta baju tong bobrag-bobrug yeu. moal bobrog-bobrog asal naon? asal meuli hiji deui lamarina. Banget. Keur naon, Mang? Cicing lah, tong ngarewong. Kalau keur ngarewong, Maneh nu ngarewong? Teu tempo ya ke barang gawe. gawe naon, Mang? Katempotku mana ieu ke rumah ome? Ngomel naon, Mang? Beca. Ieu mah motor oge. Oh motor. Nah atuh make nanya di nyaho mah. Motor naon ieu, Mang? Mang, Naon? motorna rusak lin, Mang? Heh rusak mata gomean oge. Naon nu rusakna, Mang? Mang, Naon deui? ari motorna hurung teu, Mang? Nya hurung atuh. Coba urang hurungkeun. Nah maneh bisa ngahurungkeun motor kieu. Bisa? Sok. Mang, keur naon, Mang? Keur gawe. Gawe naon, Mang? Macul. Nah, make dipacul, Mang. Padang dipelakan. Dipelakan naon, Mang? Bibit sayuran. Sayuran naon, Mang? Pakcoy. Ari pakcoy ngeunah tuh, Mang. Nya ngeunah atuh geus diasakan mah. Biasakanna ditumis apa di sayur, Mang? Nya kumaha we atuh? Kumaha maneh? Sama ke kumaha urang, Mang. Nya meureun merah seperti kumaha. Ada urang mah teresep pakcoy. Heh kumaha mana we lah. Ngarewong we kok keberang gawe teh. Mang, Naon? ari eta taneuh beureum apa taneuh liat, Mang? Meureun ku sia kadeuna ieu teh naon? Taneuh teas. Heh taneuh teras. Lamun tas kitu bisa dipacul teu, Mang? Ya bisa atuh. Beung sia kita bisa ku aing dipacul. Masak soto ayam di tengah leuweung. Astagfirullahaladzim. Tan Boy Kun. Seperti biasa, acara rutinan kita di setiap malam minggu, aku dan pasukan Olokejo selalu berkemah di tengah leuweung. Bahkan ini tuh cara kita untuk mengisi akhir pekan agar tidak suntuk menjalankan aktivitas sehari-hari di imah. Semangat. Kalau kata orang Sunda mah, biar tidak butek sirah. Taungan guys. Tapi cara orang menghilangkan rasa penat itu berbeda-beda. Ada yang suka leleuweungan seperti kami, ada yang senang mengunjungi tempat wisata, ada juga yang senang jalan-jalan sambil berbelanja. Lain teh hayang belanja siga batu, duitna bea aku pangabutuh. Maka dari itu kita lebih memilih cara yang lebih murah, itu dengan cara berkemah di leuweung seperti ini. Tapi walaupun sedang berada di leuweung, jangan biarkan banget murah rengkeng. Maka dari itu aku tidak pernah lupa untuk membawa moisturizer dari Nuves ini yang selalu membuat kulit wajahku tetap lembab, sehat dan ternutrisi. Perbekalan kita kali ini agak spesial nih guys. Selain membuat bubur kacang hijau, malam ini kita juga berencana untuk membuat soto ayam. Walaupun harus popoekan karena lampu kita ketinggalan. Astagfirullahaladzim. Awalnya kita sempat kaget nih karena ada satu personil kita yang baru datang, Sugan teh juri. Soto ayam yang sudah dibumbui ini akhirnya sudah mulai ngagolak. Sabang Saning Bihun dan engkau pun sudah mulai diwaradahan. Dan porsinya pun rada diukuranan. Soalnya sih teu mahi. Katanya dokan sorangan. Ya dokan serangan. Gimana tuh ya? Kewen hayang. Batirnya guys. Wagul ketang tidak ada yang namanya diukuranan. Pokoknya nama sawargna. Eta hirup. Beda nih, tahu sudah itu. Ayo bakot. Kakak, tidak ada binatang. Akhirnya soto pun sudah matang. Kita pun langsung bergiliran untuk mewadahi sotonya. Kasih aja. Iya,
Iya. Coba na. Habis jauh teuing tah. Ya tuh. Sedap yuk. Diendus dulu. Astagfirullahaladzim. Tan Boy Kun. Ini meni ramai. Ali. Malayor sadayana. Bismillah. Malayor. Tuh nih. Topping simut. Dan begitulah keseruan kita malam ini. Kira-kira selanjutnya bikin menu apa lagi ya? Kasih saran yuk dengan cara komen di bawah. Sekian dulu untuk vlog kali ini. Thanks for watching. Cek, hai bro orang pengajian? Bawa cek ah, jadi butung. Oh, Oke, dewenya. yang gitu tuh Cek. Tapi makan telanya. Cek, hayo tuh ke pengajian. Perehula ah. Tak kayak tamu kayak borang. Oh, tuh. Ya. Cek, hayo tuh orang ke pengajian. Jadi suku, Tadi penting ngimpi lompatan. Sampai. Cek, arek ke pengajian? Hoream ah. Lo baru ngiti di tuna. Lo ngiti beli nafuk keningan. Siang disocok. Oh, so kalau sulit cocok, tenang ya tuh. Da abis mawa iya. Naon eta? Pepela. Hai buru ke pengajian. Kamari ucap tuh ini tuh ae. Aing mah sarapan pas balik gawe. Iya mah. Kasep stece usah nurek ceramah na oge. Ayo buru. Ma, kernaon di dia? Di tatehangan kemana-mana guning aja di dia. Cik ah, mama keur bobogohan. Oh, nyelin tangkulak doma teh. Kagak bah teuing. Lain tangkolak doma jeung mah. Aona tuh? Si Io atuh. Mak, make pelet naon bisa menangkan si Io? Ah, tuh pakai pelet mama. Terus make naon atuh? Pakai iya tuh. Assalamualaikum. Ibu, paket. Paket saha jam? Paket ibu. Nah, ada abdi mah teu bisa ibu-ibu. Ibu. Oh, sudah teh itu paket nu ibu. Dan usina ibu-ibu. Oh. Tapi ada abdi mah teu bisa paket. Tapi ini alamat ka dia, Bu. Nah, maka dianteurkeun atuh. Ih, aing Saha atuhnya nu pesan paket? sugan atuh saha? Tita saha kitu maka dianteurkeun ka dieu. Titah pengirim atuh ibu. Nah, make ngawaro. Yang geus satu Bu ari mau narima mah. Balikeun paketna. Cuk. Ari beukeut Pak Ustaz mah bersih kitunya. Cerah sih kan sok perawatan. Atuh udah beda, Ce, ari nu sok ibadah mah. Beungeut nanti sok bersih. Cekas najan teu skincarean oge. Nya bener. Tah siga euy, Ce. Sok puasa Senin Kemis. Aya lagi puasa, Pat? Memang kunaon gitu. Bersilin beukeut abdi ge. Henteu, Terus naon atuh? bau jigong.